Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng siang pamirsa petepang deui sareng sim kuring Widya Ayu Sipa. Di acara Kias Warta nu nyajikeun informasi aktual jeung faktual tanggal 20 genep Februari 2020 hiji. Pamirsa sabuderan, dunia nuju digemparkeun ku virus ayeuna. Virus anyar nyaeta virus corona. Virus ieu awal kadeteksi di kota Wuhan, Cina. Sawarsi kapengker tepat kaping 7 Januari 2020. Dugi ka ayeuna di Indonesia pasien COVID-19 atau hampir kahontal ka sajuta jalmi. Kukituna urang sadaya kadah terang naon ciri-ciri jalmi anu kaserang COVID-19. Sapertos naon gejala panyakit ieu naon anu ngabedakeun jeung panyakit influenza. COVID-19 atos ditetapkeun ku Badan Kesehatan Dunia atanapi WHO. Janten penyakit pandemi atanapi penyakit anu nyebarna ka mancanagara. Mung teu acan sadayana masyarakat Indonesia terang gejala-gejala virus corona. Dokter spesialis internis Jurmetsi ngajelaskeun kanggo terang hiji jalma anu kajangkit ku virus corona kedah dilaksanakeun sababaraha tes. Namun penyakit ieu gejala awalna anu mirip sapertos influenza atanapi penyakit tos biasa di masyarakat. Sapertos muriang, nyeri tikoro, jeung batuk anu teu eureun salami 5 atanapi 6 poe. Sementara COVID-19 gejala ieu bakal berlangsung 10 poe. Ditambah gejala lainna deui. Salianti eta, Jurmetsing oge ngajelaskeun yen suhu awak jalmi bakal langkung ti suhu 37 derajat Celcius. Lamun kainfeksi ku virus naon wae, kitu oge virus corona jeung gejala-gejala infeksi virus corona oge bisa beda. Kukituna kanggo jalmi anu ngalaman gejala-gejala kasebat, saena nyandak langkah medis. Utamina saatos kagiatan anu ngagaduhan infeksi virus corona. Isolasikan kalau keluhan masih ringan, bisa diisolasikan di rumah, tidak bepergian selama 14 hari. Namun apabila jangkauan waktu 14 hari, pasien demam tinggi, ada keluhan sesak napas, harus segera berobat ke rumah. Jurmatsing oge nyarankeun yen masyarakat kedah nerapkeun pola hidup sehat sapertos seueur nuang buah-buahan, sayuran, olahraga nu teratur supados awak teu gampil kajangkit ku virus corona. Sakitu warta anu tiasa abdi dugikeun dinten ieu. Abdi Widya Ayu Sipa pamios undur diri wilujeng siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.